Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangkeun dongeng anu mana mangjaya nuju ngaca dongeng judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS ayeuna teh nincak bagian ka-34 sabada mangjaya namatkeun bagian ka-33 tangtosna ge urutanna bagian ka-34 kitu nya para mitra. Terus aya paribasa para mitra asa mobok manggih gorowong. Sering dina dongeng dan sering disebatkeun ya para mitra bahasa-bahasa dongeng ieu mah asa mobok manggih gorowong. Nyaeta para mitra sadaya nyaeta aya pijalaneun pikeun ngahasilkeun kitu nya para mitra aya jalan pikeun ngahasilkeun gitu mobok manggih gorowong gitu. Deuh ieu mah tuh mau ngabobokan tapi mempet ieu mah mobok ngabobok para mitra mau nyaeta ngabobok manggih gorowong mobok manggih gorowong. Dongeng nu judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-34 bagian ka-34 nya para mitra mangga urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyata gara-gara harta. Ye dongeng para wargi karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-34. Mangga dongeng urang lajengkeun deui para wargi sadaya. Kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh Cep Sumarna jeung si Cipeu Arindit anu maksudna rek nadran heula kapaesan eyangna Aki Joher samalah Neng Yani Jamilu ongkohan keur Neng Yani sieun ditinggalkeun. Samemeh rek ini teh si Cipeu dibahanan menyan ku Aki Joher jeung mawaruhak diwadahan kana coet taneuh nu geus sontak sisina. Wanci haneut moyan harita si Cep Sumarna jeung si Cipeu katut Neng Yani diparkir keneh. Diparkir. Di pasir para mitrana atuh diparkir. Di pasir keneh para wargi. Aki Joher nya teu akur teh. Sajauh-jauh aduh. Apunten para mitra lepat mah lepat we teu da kumaha nya. Ieu mah maksudna di pasir keneh. Aki Joher moyan di buruanna bari mekel cai panas kana bekong. Nini anyang keur nimel pikeun bakal nurek arinit. Waktu si Joher keur moyan, Aki Joher keur moyan bari ngelepus udun. Teu kanyahoan torojona ditukangeun Aki Joher. Aya dua urang jalma awewe jeung lalaki. Awewena ngelek samak jeung anggal 3 siki. Lalakina nanggung tolombong atuh leutik. Dieusi ku babawaan tur anu salayan mah ditumpangan Seng Tambaga jeung Teko Tambaga. Pok lalakina uluk salam bari ngecageun tanggungan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sedang Aki Joher majongjon we nonggongan bari ngelepus udu daun kabu. Taksiran teu kadengieun aya nu uluk salam tukangeunana. Ari ceuk pamajikanana pokna. Sing tarik atuh abahna. Deuketan kadinya bisi henteu kadengieun maklum sakitu geus aki-akina. Ceuk pamajikanana. Kojengkang salakina ngalengkah kagigireun Aki Joher. Parang harita Aki Joher ngareret kagigir ongkohan hareupeunana katingali. Aya kalangkang nu ngajanteng. Tapi Aki Joher ngareretna ukur saliwat pokna kalawan nyarita. Geuning mani asa-asa kedeung teuing ka pasir teh euy. Boa-boa teu kungsi tepi dumeh nanyak. Piraku ngarora keneh teu kuat nanyak sakitu onaman mah. Eleh keneh ku aki-aki. Tapi keun bae teu tepi ge da geus diniatan rek nadran. Jung atuh kan itu. Puturan heula bisinge di jalan Saratri. Kunaon ari silai ngadon ngajanteng wae kitu di ditah puturan heula teh. Cek Aki Joher. Samaruk anu ngajanteng teh para mitra sadaya. Atuh gigireuna teh Cep Sumarna atawa si Cipeu. Nu matak Aki Joher ngomong ngocomang sorangan. Atuh eta jalma nu nyampeurkeun teh silih reret samalah pamajikanana haharewosan pokna teh. Abahna, hayu urang ini ti dieu. Bising hati-hati teh jalma teu hideng. Geuning bieu ngocomang sorangan. Atuh salakina rada ngagebes. Nya ari mana sok suudon kitu.
jelema teu hidang, jelema balik. Kumaha lamun ceuk kadengiun bari ieu aki-aki jelema teu naon. Kada pasti we amokna ka urang dia tu, cek salakina. Gog cingogo kalawan pokna. Pangapunten sepuh. Abdi teh bade ngaganggu. Bari eta lalaki nyolongkrong maksudna rek ngajak sasalaman. Atuh Aki Joher ngareret kalawan pok. Amuing ke. Sadea ieu teh. Oh, ki idi teh Aki tu. Aki Joher bangun kaget. Sabab tepung jeung jalma anyar pinanggih tu resang ka anama. Kangaran idi urut sobatna. Sanes idi abdi mah Aki, cek eta lalaki bari rada suraseuri. Kutan ieu teh jika di lain idi. Geus sabaraha kali lain boga jikan teh euy. Baheula mah salain ieu pamajikan di lain teh. Nu teu heula mah pendek montok jeung rada tengeng deui. Ari ayeuna meni cengkrang ieu kawas com sorang murus. Ari beuteung di lain budayut, cek Aki Joher tetep benyangka. Ka eta lalaki ngaran idi atuh pamajikanana nyarita. Abahna sing tarik atuh nyaritana bising teu kadengieun. Maklum syariatna ge geus nyedak kapikun. Heug caritakeun kuring teh lain ngaran idi kitu, cek pamajikanana. Geus kitu maka karasa lakina nyarita rada tarik. Punten sepuh abdi mah sanes wasta idi. Hah? Baru lain ngaran idi? Ari kitu saha atuh kisanak teh? Cek Aki Joher. Kakara kadengieun tur siga nu ngarasa kaget tuluy teh. Wasta abdi mah pun odoy ki. Hah? Saha? Pangdenge odoy? Aki Joher teu leupas tina paneutupna. Ka eta lalaki nu ngakukeun ngaran odoy. Leres abdi teh wasta odoy su. Temal eta lalaki. Si horeng si mana horeng nu nyampeurkeun ka Aki Joher teh Mang Odoy jeung Bi Uning urut badega jeung ngelanjangna almarhum Mama Ajengan Dahlan. Aduh punten atuh kisanak, aduh. Punten ari panyana Aki maki idi. Ari kitu rek ka mana tas di mana atuh kisanak teh? Make bisa sumaba ka dieu sagala. Cek Aki Joher menta dihampura bari sasalaman jeung Mang Odoy. Sami-sami sun abdi ge nyuhunkeun dihapunten sepuh. Manawi sim abdi sareng ieu pun bojo ka dieu teh sumuhun. Syasatna bihan pibahayaeun we sumun sepuh. Wire disarakan sim abdi teh nuju genting seueur bumi didurukan ku bangsa Karaman sumuhun. Eta bangsa rampog-rampog gerot. Aduh, meuli seueur jalmi di Taranasa Aki. Eta we meuni kolu meuni kuat ngagelenceng-gelencengkeun sira sumuhun. Eta sumuhun, aduh, aitos sumuhun disapatkeun beuheung, aduh, pamikitu teh mah abdi teh. Ngadon ngungsi ka dieu teh Aki sumuhun. Cek Mang Odoy si horeng ngejati lemurna teh sabab keur genting. Baru krek ngungsi kisanak teh. Eta rek di mana ngungsina? Aduh, duka atuh Aki dah teh can kantena anu dituju sumuhun. Temal Mang Odoy ayeuna mah nyaritana tarik. Keur kitu torojo nini anyang ti jero. Sabab ngadengen nu keur ngobrol di luar. Harna saha ieu teh Aki? Cek nini anyang. Bari turun kalawan ngareret ka Bi Uning. Nini, ieu teh kisanak jeung pamajikanna rek ngungsi cenah. Tapi heueuh, can puguh nu dijugjugna. Ceuk paribasa heueuh nutur-nuturkeun indung suku. Kumaha lamun sina di dieu we ngarah urang loba batur euy. Keur ngararebna kitu matak naon sina nyieun sasaungan. Sina nyieun sosompang loba awi ieu. Ateup-ateupna kitu matak naon we ku eurih jeung inyu. Da lamun geus dibuat mah ku jarami hateupna teh atuh bisa. Cek Aki Joher da puguh manehna mah teu weleh nyaaheun bae kanu katalangsara teh. Atuh Mang Odoy jeung Bi Uning ngadenge caritaan kitu teh ti Aki Joher teh geus ngarasa ato. Nyabek wae, ai bartaheun onaman mah cicing dinu kieu kasebut di gunung. Jadi nyai teh ngadon ngungsi? Cek Nini Anyang nanya bari ngareret ka Bi Uning. Laras Nini bade ngungsi abdi teh jalaran di lembur teh nuju genting. Temal Bi Uning ari ceuk Aki Joher pokna. Oh sok atuh arungah kisanak reureuh heula. Sakalian jangkina katepaskeun we, ceuk Aki Joher. Bari miheulaan ungah dituturkeun ku Nini Anyang. Kitu Bi Uning jeung Mang Odoy arungah atuh samak nu dipake mungkus angel dituna dina palupu, gek dariuk dina babalean.
Aki nini hatur nuhun we, sun abdi disamat ni dia sun. Salerasna abdi teh tekan tenanu, nu bade dijugjug, jalan tegan hujug-jugeun ka sebat wargi. Maksud ti asal ini we, abdi teh ngajukeun nebihan tina ieu. Mamala babaku nama Aki. Cek Mang Odoy meuni bungah naker. Disamat ku Aki Joher lamun disambung umur teh ama. Cek paribasana asa disambung umur. Sawangsul na ujang dupi kawit di mana? Cek Nini Anyang bari diuk gigireun Aki Joher. Sarakan mati ini hiang, Nini. Tema Bi Uning. Aki Joher nanyakeun ka Nini Anyang mamas bari salah reung. Naon nu ngaliang de cenah Nini? Ieu pangdenge kami si Nyai nyebutkeun ngaliang-ngaliang gitu. Ih, eta mah aki-aki. Ai sagala rupa teh sok kasadenge-dengena, tapi salah wae geuning. Salah denge. Lain ngaliang, ieu masih Nyai nyaritakeun sarakanana ti ini hiang. Oh, baru ke ini hiang. Ini hiang tasik. Nya jadi kisah teh ti ini hiangnya. Aki Joher nanya, kalawan ngareret ka Mang Odoy. Leres sepuh abdi teh di ini hiang sun. Oh, ini hiang bawahan tasik lain. Yak tois Aki sun bawahan tasik, dupi Aki sang Nini kawit ti dia wae sun. Naon-naon? Cek Aki Joher taksiran can kareungeun. Hari Nini Anyang pokna bari ngaleos ka jero rek nyician cai. Kuruda tarik nyaritana jeung si Aki mah ujang, malum ceuli si Aki mah gemul. Dupi Aki kawit ti dieu sun. Mang Odoy nanya rada tarik. Oh, ai lemah cai Aki mah. Jadi itu kisanak ti Cigorowong. Kulantaran nu jadi kolot geus areueuh nya ngadon bubuara we di dieu. Bari Aki tolabul ilmi ka almarhum kapi Aki. Waktu Nini Anyang keur nyician cai teh guru tak Sumarna jeung Neng Yani katut si Cipeu. Daratang tas nadran ti paesan eyang Aki Joher bari jalana ti dapur. Nya tuluy ka mana euy menika karada datang. Atuh kaburu panas teuing rek init-initan teh. Cek Nini Anyang bari ngareret ka Neng Yani. Para wargi sadaya, waktu Nini Anyang keur nyician cai guru tak Cep Sumarna jeung Neng Yani katut si Cipeu daratang tas nadran ti paesan eyangna Aki Joher. Nah, tuluy kamarana euy menika karada datang. Atuh kaburu panas teuing rek init-initan teh. Cek Nini Anyang bari ngareret ka Neng Yani. Udah tebih Nini panyanten abdi mah paesan karuhun teh teu tebih. Tema Neng Yani bari nyusutan beungeut ku tungtung kabaya. Samat beungeut na beus ku kesang. Capeknya? Lumayan Nini. Keun bae da bongana teu beunang dicarek ku kolot. Samarukna Nini teh nyebutkeun jauh teh heureuyan. Nini mah nyarek teh karunya bising mopo. Mangkaning ayeuna mah rek milu ka si Asep cenah. Cek Nini Anyang satengah mu puas. Aduh, cing bener Nini ya. Abdi bade mayunan dekiat ku hanaang sul. Di koromnya satuhureun kieu kalesan ini hidung yang nyiciankeun cai. Cek si Cipeu bari ngarongkong cangkir. Ngan Nini Anyang ditepak leungeunna ku Nini Anyang. Ih, montong ya Cipeu. Hayang minuman nyician we ka ditu. Ya mah keur semah karunya, mangkaning semah tinu jauh. Ya semah di mana Nini? Si Cipeu nu rek ngarongkong cangkir teh teu tulus. Atuh Cep Sumarna meh bareng jeung Neng Yani pada mairananya. Ya tamu ti mana Nini? Caritana mati ini hiang cenah nu rek ngungsi sabab di lemurna keur genting. Loba imah nu didarurukan ku bangsa Karaman. Samalah loba jalma nu dikaniaya cenah kitu. Sabaraha urang tamuna Nini? Tanya Neng Yani bari neuteu. Duaan, salaki jeung pamajikanana. Tema Nini Anyang atuh si Cipeu tumanya. Di mana tamuna Nini? Itu ditepaskeun ngobrol jeung si Aki. Tema Nini Anyang bari ka jero mawa cai 2 cangkir. Ari si Cipeu nuturkeun maksudna marek bebeja ka Aki Joher. Nyaeta bebeja rek idit. Barang lol si Cipeu ngelol tina pantol lenyap hate si Cipeu kontan ngalenyap. Si horeng nu disebutkeun aya semah teh si horeng urut badega jeung lanjangna mama ajengan dahlan. Ku dasar kitu si Cipeu kaluar kalawan pokna. Ya Allah, ieu Mang Odoy teh kitu. Gusti, nu Maha Agung, yang Ipau. Mang Odoy ngorejat tuluy silih rangkul. Bida Mang? Si Cipeu nanya kalawan sasalaman ka Bi Uning. Aduh, berkah lahir mah Ipau. Ari Cep Sumarna di mana? Bi Uning nanyakeun Cep Sumarna. Kang Asep ke sami di dieu sareng abdi Nini malih Neng Yani ge di dieu.
ngariung tema si Cipeu tuluy ngagegero Cep Sumarna jeung Neng Yani nukeura narungguan di dap. Teulila Cep Sumarna jeung Neng Yani nyalampeurkeun ka tepas. Ari gok ai gabrug Neng Yani ngarangkul Bi Uning. Tuluy paungku-ungku pada ceuri. Atuh puguh Nini Anyang jeung Aki Joher ting polohok ningali polahna Neng Yani jeung Bi Uning silih rang. Ari Cep Sumarna harita sasalaman ka Mang Odoy bari cumalimba. Ai kelanan ieu teh. Ieu teh saha Asep make silih rangkul kitu si Eis jeung si Nyai? Cek Aki Joher bariku ayeuna menyebut ka Neng Yani teh si Eis. Sabab Neng Yani teu daekeun disebut Neng. Ieu teh pada meula sepuh abdi ki. Baduk paingan ujung-ujung wararanoh we ari pagawe kolot Asep mah. Cek Aki Joher. Geus kitu Cep Sumarna tumanya ka Mang Odoy. Atuh Neng Yani jeung Bi Uning dariuk dihanap kitu deui Nini Anyang. Janten Mang Odoy sareng Bi Uning teh barali ka lembur Mang. Cep Sumarna neuteup kana beungeut Mang Odoy. Sumuhun Asep, aduh Mang Jaya sareng ibina teh wangsul ka lembur we. Tos bade 7 sasi temal Mang Odoy bari budina rada alum. Ari ibu jeung ama kumaha atuh ngadon pada ningalkeun. Paingan abdi inget wae ka Emang jeung ka Emi pada ningali. Kumang jeung Kumi pada ningalkeun mah. Samalapo ieu teh abdi teh jeung Mang Ipeu rek ngalongok ibu jeung ama, maligeun Neng Yani ge bade ngilu. Da keukeuh we hayang panggih jeung ibu, ceuk Cep Sumarna nanyakeun nu jadi indung bapa. Aduh, keheula Asep Mang moal waka nyangemkeun perkawis ibu rumah Asep. Samali Asep teu kedah angkat ka ditu bade naon ka ditu oge. Ceuk Mang Odoy bari ngareret kanu jadi pamajikan anu keur nyusutan cimata. Hai, nakunaon Mang bat nyarita kitu sagala. Nyebutkeun rek naon abdi ka ditu. Eta kunaon Mang Odoy pok caritakeun. Nah Mang Odoy teh jeung Bi Uning teh diusir kitu ku ibu jeung ku ama. Lamun bener Mang Odoy diusir boga kasalahan naon atuh. Da sainget abdi Mang Odoy jeung Bi Uning teh can pernah nyieun carekeun estu ning jalujur. Tapi ayeuna Mang Odoy make nyarita kitu sagala ka abdi. Cep Sumarna ngarasa kaget nu lain bobohongan. Atuh si Cipeu ge mairan nanya. Eta kunaon atuh Mang? Nya Mang Odoy make ninggalkeun ibu jeung ama. Kalawan ayeuna Mang Odoy jeung Bi Uning rek ngadon ngungsi ka dieu. Si Cipeu terus neuteub seukeut para mitra ka Mang Odoy. Sabab manehna ngarasa kaget ku caritaan Mang Odoy. Aduh, kumaha atuh mana? Caritakeun wae kitu. Mang Odoy make nanyakeun heula kanu jadi pamajikan nu keur tungkul. Atuh Cep Sumarna jeung si Cipeu pada ngareret ka Bi Uning. Nya teu naon rek dicaritakeun ayeuna oge ngameh jelas. Temal Bi Uning. Geus kitu mah para mitra Mang Odoy kakara nyarita kalawan sanuk-sanuk heula ka Cep Sumarna. Asep, langkung dipayun Mang teh da dihapunten we, teu engal-engal wawartos. Teu engal-engal ngawartosan Asep, jalan teu acan terang teh atuh di mana Asep ayana. Da upami Mang tos terang mah anu dilinggihan ku Asep ayeuna piraku. Mang teu ujug-ujug wangsul ka lembur. Tang tos we ka dieu heula nepangan Asep su. Kahijina kitu Asep kedah ngahapunten jeung ka Mang. Atuh kaduana mugi Asep kedah sobar darana. Kedah soleh, kedah sadar. Manawi perkawis ibu rama Asep teh sumuhun. Mugi kedah sobar oge Asep. Ceuk Mang Odoy nyarita teu dikebatkeun siga nu ngarasa berat. Para mitra sadaya, harita Mang Odoy nyaritana teu dikebatkeun siga nu ngarasa berat. Perkara indung bapa abdi teh kumaha Mang Odoy? Sok caritakeun nu jelas atuh ngaraha teh abdi teu reuwas. Kunaon ibu jeung ama make ditinggalkeun ku Mang Odoy jeung ku Bi Uning? Cep Sumarna siga nu teu sabar. Bari rutret ka Mang Odoy jeung ka Bi Uning. Aduh, Asep. Kadeueuh Mang, muga Asep kedah sobar darana, kedah soleh, kedah ridho. Perkawis ibu rama teh parantos. Mang Odoy meuni haresena kerek nuluikeun omonganana. Siga nu aya nu ngahalangan. Pok atuh jelaskeun Mang Odoy. Tong asa-asa sagala da moal dikukumaha ku Kang Asep oge. Cek si Cipeu mairan. Nitah buru-buru dijelaskeun bari si Cipeu mah. Geus boga timuru pasti ibu ramana Cep Sumarna teh maraon. Salaresna tuang ibu jeung tuang rama teh parantos. Parantos ma. Semaraot ibu jeung ama teh Mang Odoy. Sok jelaskeun atuh. Cep Sumarna siga nu tegarna hate. Beungeutna ngadak-ngadak pias. Laras Asep.
temal Mang Odoy ukur sakitu. Bener ibu jeung ama geus maraot. Cep Sumarna siga anu cangcaya bari netep nage beuki seukeut. Leres temal Mang Odoy ponok bari ungeuk. Atuh Cep Sumarna siga anu can puas nanyakeun ka Bi Uning. Nyaan Bi Uning ibu jeung ama tos maraot. Salaresna kasep nu mabi bibi sareng Mang Nawangsul ka lemur oge. Temal Bi Uning cuma 5. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, ibu ama. Hapunten abdi ibu ama. Abdi dosa ngantunkeun ibu sareng ama dugi ka abdi teu kantos tepang heula. Hapunten ibu, hapunten. Cep Sumarna geus poho di tengah wadi. Poho di tengah wadi, poho di kadewasaan terus ngaguk-guk bari nyuuh hareupeun Aki Joher. Atuh Neng Yani kabawakeun ceurik nyuuh kana lahuna Nini Anyang. Iwati si Cipeu nu teu cuma 5 acan tapi hate mah nya kitu ngahlas. Da sahanteuna manehna ge geus diaku kulawarga ku ibu ramana Cep Sumarna. Ari Aki Joher nanyakeun bari ngareret ka Nini Anyang. Nu keur ngusapan sirah Neng Yani. Samalah Nini Anyang ge kabawakeun cuma 5. Nini, kunaon cenah ngadon careurik ieu? Jeung eta nyanyi ge katingali ku kami siga jebleh. Make cuma 5 bibir luwai-liwai kitu. Kunaon saja Nini? Aki Joher ngerasa kaget. Ongkohan caritaan Mang Odoy teu kadengieun. Ngerasa sedih kami ge si Aki. Cek Nini Anyang. Nyarita tarik bari nyusutan cimata ku tungtung samping nu keur dipake. Ae. Sedih teh sedih kunaon deuleu sia Nini? Teu pugu-pugu ngadon sedih sagala. Aya naon cenah Ipeu? Aki Joher nanya kalawan ngareret ka si Cipeu nu keur melengu. Ibu ramana Kang Asep ngantunkeun ki. Hah? Naon dibantun teh Cibau? Sing bare gatuh ngomong teh sia. Ih, Aki mah. Sanes dibantu nanging ibu ramana Kang Asep ngantunkeun. Ngantunkeun Aki ngantunkeun. Cek si Cipeu nyarita tarik. Ngantunkeun teh ngantunkeun ka mana sia Ipeu? Ngantunkeun teh maot. Hah? Baru aya nu maot. Saha nu maot sia Ipeu? Ibu ramana Kang Asep maot. Ceuk saha indung Bapak Asep maot teh Ipeu? Kapancan ini kadiduna ge? Saur ieu Mang Odoy. Si Cipeu nunjuk ka Mang Odoy nu keur tungkul. Nanya kisanak indung bapana si Asep hilang. Aki Joher nanya ka Mang Odoy. Leres Aki, temal Mang Odoy ponok tapi tarik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha cenah kisanak. Aki Joher sakitu. Geus kitu maka karang ngucapkeun innalillahi. Nya kirang langkung tos 7 sasih we Aki nu mawi abdi sareng pun bojo. Teras wangsul ka lembur oge. Baluk. Jadi maotna teh dikacebur ke kisanak. Eta dikacebur kana naon atuh naket ieu dikait kana timah atawa dikacebur ka walungan? Aki Joher geus mimiti salah reungeun. Mang Odoy nyebutkeun terus ka lembur ai pangdengen Aki Joher dikacebur. Sanes dikacebur nanging abdi teras wangsul ka lembur. Atuh bieu nyebutkeun dikacebur. Geus Asep euis. Yo. Tong make jeung dipake careurik, dipake leutik hate angguranna. Ngadua, muga-muga Ibu Rama Asep mulihna ka rahmatullah ditampi iman Islamna. Dihampura dina sagarupi kasalahanana nu gede nu leutik. Dicangkeun kalawan dilegakeun alam pakuruburanana. Oge sing kenging pangampura tinu Maha Kawasa. Da pasti sakabeh manusia teu awewe, teu lalaki, teu cacah, teu menak, tinu beunghar, tinu miskin. Bakal mulih deui kanu kagunganana. Mana kitu ge geus tepi kana titis tulisna. Ongkohan urusan umur malain urang anu ngatur boh panjangna boh ponokna ge. Tampolana aya orok nu kakarabro dilahirkeun tuluy hilang. Geus Asep tong ceurik kawas lain lalaki we teu pantes kasebut lalaki juuh cimata. Aki Joher ngupah ngapeh Cep Sumarna. Atuh kuniang Cep Sumarna cengkat tuluy nyusutan Cipanon kutungtung ka meja. Kalawan tumanya ka Mang Odoy bari ngareret sorana semupeuran. Eta naon kasawatna ibu jeung amah teh Mang Odoy? Aduh, tidak mang biasa we Asep. Muntuang ibu mah disarengan ku kasieun. Beres seueur kawartoskeun rakyat di pakampungan di kanaya ku bangsa Karaman. Temal Mang Odoy teu wani nerangkeun yen Ibu Ramana ditandasa ku Den Joni.
dicaritakeun soteh ngaragangan inggih Cep Sumarna nafsu beratna aya itikad rek malespati ka Denjoni nu tangtu Cep Sumarna cilaka. Para wargi sadaya, Mang Odoy teu wani nerangkeun yen Ibu Ramana ditandasa ku Denjoni. Teu dicaritakeun soteh ngaragangan inggih Cep Sumarna nafsu beratna aya itikad rek malespati ka Denjoni nu tangtu Cep Sumarna cilakana. Paingan hati abdi inget wae kanu jadi kolot atuh Mang. Samalah maksud mah poe ieu kene abdi rek ngalongok jeung Jang Ipeu nya katut Yani. Ari dimakamkeunana di mana ibu jeung ama teh Mang Odoy? Di ditu Asep sumuhun di makam. Temal Mang Odoy teu tatag. Padahal teu puguh di mana dikuburna sasat harita kersana ajengan dahlan. Sareng garwana dicanak cenah ku rampog teh tengah peuting bari kitu ge. Bari kitu ge para mitra, duka aya nu ngamanguburkeun layona duka teu aya. Ongkohan Mang Odoy jeung Bi Uning subuh-subuh kene gancang barali ka lembur. Nyakeun iraha-iraha abdi rek kaditu rek nadran, pepeuriheun tepung heula, jeung nu jadi indung bapa henteu atuh pangi-pangi jeung tutunggul-tutunggulna. Bari sakalian rek nempo imah, geus moal henteu we kana bulukana teh. Cek Cep Sumarna rada sadar. Nini, mana atuh opieuna nya ieu teh? Piraku cai teh ukur cai goang. Tungka ditu geura nyokot opieuna na, kapan kamari si Ipeu tas nu arca ukulutuk lain? Sugan geus asak. Sasak naon kapan dipeuyeumna ge karasa peuting. Ke urang ngulub ganyol we jeung Hui Kamayung meunang kami kamari ngorehan di pipir. Yap nyai pindah calikna di Lebat. Cek Nini Anyang bari nguniang nangtung. Muhun bingali calikna di Lebat. Neng Yani mairan. Mangga neneng abahna eta tu ka jero heula tah. Tong sidanga bagug wae dia. Ieu di dieu ye. Bari rek dikaluarkeun deui tu beasna jeung aya sameleun deui dina pabetekanana. Cek Bi Uning bari nuturkeun Neng Yani. Atuh Mang Odoy mindahkeun tolomong ka jero. Ari samak jeung anggal geus dibawa ku Bi Uning kalawan ditunda dina kolong babalean paragi ake Joher sare. Menang sawatara jongjongan mah Cep Sumarna. Ngaharuk we harita teh. Ras inget kanu jadi indung bapa. Indung bapa parantos mulih ka jati mulang ka asal alias maut. Bari teu kungsi panggih heula sok sumawona mulasara mah. Nyarek bisa mulasara kumaha da maotna ge duka di mana. Waktosna seep.